Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Danu. Kaleresan abdi ayeuna nuju aya di mana ieu teh? Jatinangor Mountain View Residence. Tepatna di wilayah Jatinangor. Kaleresan abdi ieu teh di rencangan sareng mangga tepangkeun Pak. Tepangkeun Abdi Purwanto ieu teh sebagai krom di Jatinangor Mountain View. Dina ieu Kang Danu sumping ka dieu bener. Aya ngomongkan abdi teh sono. Janten istilahna mah abdi yang uninga project nu aya di Jatinangor ieu. Kaleresan project itu lokasinya strategis pisan. Berasa strategis margi caket pusat pendidikan. Utamina kangge mahasiswa gitu nu lokasina teh aya di ITB, Unpad, teras IPDN, Unwim-nya Pak. Bukopin gitu menurut tepatnya. Di wilayah Jatos. Tah ieu teh Pak Abdi yang naros ka Pak Purwanto. Ieu teh project Jatinangor Mountain View Residence teh nyayogikeun unit teh totalna sabaraha unit Pak? Kita kirang langkung teh kana 800 unit. 800 unitan. 800 unitan. Eta teh memang posisinya pengembangan jantannya larinanya Leres. perluasan gitu aja. Semua. Dina tipe ge rupi-rupi gitu berarti nya. Rupi di pangalitna Dimulai tipe sabaraha ieu? 30 genep 10 paling alit 30 genep 10. ya 30 genep 10 3 genep 10. 4278 4278 5480 5480. oh eta nu samentawis di pasar heula gitu. Oh, dipasarkeun heula eta unit-unitna. Oke, gua abdi terkait unit sareng naon namina teh spesifikasi detailna gua abdi disimpen di bawah deskripsi video ieu. Tapi yang naros Pak, ieu teh ka jalan utama provinsi, dugi ka dieu teh sabaraha menit Pak? Kinten-kinten kami lewat jalan utama provinsi nu jalur bade ka Jatinangor, Sumedang. Itu karena pada waktu tempuh normal kayaknya. Mohon normal. Karena 10 menitan. 10 menitan. Dugi ka dieu teh nya. Menuju ke tempat pendidikan Jatinangor seperti Jatos. Mohon. TB Unpad. Mohon. Ya kira-kira 4 kilo. 4 kilo nya, 4 kilo. Ya, 4 kilo. Akses dugi ka lokasi ieu teh ya duanya Pak nya. Semua. Lewat itu ongkohnya. Ah di payun cuma tirancaeke. Oh, tirancaeke. Ka dieu kinten-kinten sabaraha menit Pak? Caket cuma dugi ka 5 menit. Paling 1 kilo lah di kali mah. Jarakna mah. Yang jalan-jalan ka ditu. Mangga. Urang cobi jalan-jalan ka payun ayeuna. Tah ieu kangero jalan teh, Pak. 10 meter itu lebar jalan. Kangero jalan teh kirang langkung 10 meter. Semua. Sareng posisi ge memang di jalan desa. Ieu teh. Desa Cisempur. Ieu lebetna Desa Cisempur. Tah ieu teh, urang cobi ka luhur ayeuna. Pak Pur, Cuman ieu teh nyayogikeun aya unit tu ready stock saurna teh nya. aya tipe 30 sareng tipe 30 genep. Tipe 30 sareng tipe 30 genep luas bangunan teh nya. Abdi teh yang uninga perkawis hargi ya nu paling alit teh di 30 genep 10 teh hargina sabaraha eta? 30 genep 10 teh pangaos 200 genep hiji eta teh tos all in sareng serat-seratna. Tos all in sareng serat-seratna. Tah kangge skema bayar mah eta sementawis ayeuna mah kan ngadangu cenah bade naon aya probihan gitu nya. Ayeuna mah masih kena tiasa developer gitu nya. Nah duga ira mungkin awal tahun mungkin nama Robi lah jangan ke perbankan. Oh, jantan ke perbankan. Saep tahun ieu mah gitu nya. Emang anu teh acan ieu nanti sumi ka dia engal-engal gitu lah. Mumpung aya kene waktos gitu tah. Jantan dua sasihan deui lah kira lagunya. Dua sasihan deui. Jantan aya unit anu memang ayeuna waktosna mepet gitunya ke akhir tahun ayeuna. Bilih alim BI checking, bilih alim kena riba gitunya. Ayeuna aya waktos 2 sasi tiasa cicil developer. Jantan tanpa BI checking, tanpa riba, ibu tos tiasa ngagaduhan bumi nu ayana di JMPR ieu. Tah ieu teh kangge unit anu ready stock teh paling luhur Pak nya. Cuman Ieu sareng ieu nya. Cuman kantor pemasaran. Cik abdi yang ninggal nu di kantor apa? Cuman mangga. Oh iya ngai karpotna nya. Oh itu diange kantor pemasaran Pak Pur nya. Sementara dianggola kantor pemasaran. Terus aya taman. Ieu teh tipena teh tipe 30 genep. Di tipe 30 genep meter persegi bangunanana. Tanahna teh di 60 nya. Tanahna 60 meter persegi.
ngagaduhan spek naon wae di lebet teh itu Pak Pur. Aya 2 kamar mandi, 2 kamar tidur. Oh, ge urang tinggal di Oh, lebet nya. mangga gitu lah. Sok Pak Pur di payun. Lurus mangga kalebet urang. Teh terus aya karpot, aya taman ieu teh. Itu. Biasa di paberan ka payun mah. Iya, itu pirang mah. Di payun. Oh iya sementawis diangge kantor pemasaran teh ruang tamuna. Nah, ieu dapurna gitu ya. Oh iya dapurna di lebetnya. Terus. Dah ieu set plan. Nah, set plan-na. Progress project Kapayun. Jantan itu hampir aya 800 unit nu bade dibangun di lokasi JMPR 13 hektar. Jatinangor Mountain View 13 hektar Pak nya. 13 hektar luas lahanna teh. Tapi da legalitas tos aman sadayana Pak nya. Legalitasnya tos SHM, tos split masing-masing Pak nya. Tos split IMB tos araraya ieu teh. Ini orang tinggal review di lebetna ieu teh. Ieu ruang tamu, ieu tos aya dapur di dieu teh. Kamar mandi nya. Ieu ruang pengker. Ruang pengker kalau Salit. murah lah. Ieu kangge jemuran. Itu kamar kahiji, Kamar gaji ya kamar kedua. ieu kamar nu kadua. Insyaallah ke masih aya part selanjutnya abdi teh. Kangge review bumi anu memang posisinya ready stock, tapi ieu mah tipena rada alit. Oh, Tipe 30 60 hargina di 200 jutaan. tapi ieu Janten ke ibu bapak teteh akang anu aya di khususnya di Bandung Timur. Umumna sa Bandung Raya milarian bumi nu tanpa BI checking, tanpa riba, JMPR ieu janten rekomendasi nu terbaik cek abdi mah. Ayeuna aya wakos dua sasihan. Ge antos part anu selanjutnya disambung deui. Sakitu panginten informasi nu tiasa didugikeun ku abdi sementawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.